Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi manna alaina birasulihil karim wa hadana bihi ilad dinil qawim wassiratil mustaqim. Wa ashhadu an la ilaha illallahur raufur rahim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'utsu rahmatan lil alamin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi at-taharati ummahatil mu'minin. Amma ba'du. Qala azza wa jalla fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran litu'minu billahi wa rasulih wa tu'azziruhu wa tuwaqqiruhu wa tusabbihuhu bukratan wa asila. Wa qala an-nabiyyu Muhammad ana sayyidu waladi adam wala fakhra. Sadaqallahul azim. Langkung tipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kalih puji ka Allah Rabbul Izzati. Salawat miwasalam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad. Mudah-mudahan orang sarerea nu haladir wengi ieu jaga di poe kiamat sing kenging syafaati Kangjeng Rasul. Al-mukarramun wal muhtaramun, para alimul ulama, para sesepuh pina sepuh, para guru kupribados dipika hormat. Wabil khusus kersana al-mukarram Abah Kiai Haji Jazuli, wabil kersana guru urang Abah Kiai Haji Eben, wabil khusus sahibul ma'had pondok pesantren Bani Saleh beserta keluarga besarna kujisim kuring dipika hormat, para santriyin wa santrian caralon kiai sing rajin ngajinanya ari eta cenah kawin kege kawin. Insyaallah geus gede menang jodoh boga pamajikan pasti bikang. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Rasul teh nabi paling diistimewakeun ku Allah. Lain keur ngabeda-beda jeung nabi nulian. Para hadirin wal hadirat. Kangjeng Rasul teh diibaratkan panon poe. Panon poe teh tugasna nyaangan barang nu teu jelas jadi jelas sababiah aya panon poe. Ibu-ibu tipe ting neuleuh jarum neangan jarum teu kadeul. Ai barang-barang mah sabab aya panon poe liang nageh kadeul. Liang jarum maksudna. Urang moekeun pakaian disusuh tarina baseuh di poe jadi garing sababiah aya panon. Urang moe gabah urang beus disorot ku panon poe jadi garing digiling didahar jadi tai ujungna. Tapi Kangjeng Rasul teh alabatan gitu. Lamun panon poe tugasna hanya nyaangan dengan sakitu, tapi Kangjeng Rasulna di Madinah tebih bahkan tos pupus tapi geus 1442 tahun cacaangna masih kene tembus ka kampung Leuwi Sema. Alhamdulillah. Urang kumpul di dieu teh ieu teh ku cacaangna Kangjeng Rasul. Nu mawi cek Rasulullah ana min nurillah, aing teh diciptakeun ku Allah tina cahaya Allah
wal mu'minuna min faidi nuri, sedangkan jalma mukmin diciptakan ku Allah tina luluberan aing cek Allah. Bahkan lamun orang memperingati maulid para hadirin Rasul ditaros, orang mangan setahun sekali munudan teh, tapi Rasul ditaros ke sahabat, Rasul kunaon salira pangersa sok puasa dinten Senin? Rasul jawab, zaka yauma wulidtu fihi, cek Rasul nu mantak aing sok puasa Senin Kemek Senin lantaran aing teh keur nginget-nginget hari kelahiran aing. Urang mah satahun sakali, bari jeung hararese dipentana panitia haram jadah doang, muni mieureun panitia menta duit mulu, aya nu stres segala. Tak iyalah Kangjeng Rasul mah horeng tiap minggu atuh, tiap poe Senin memperingati kelahiran anak. Nah bet ai urang ku hararese, padahal seluruh nu aya di alam dunia asal muasal tina nur Kangjeng Rasulullah Muhammad. Berikut corona teh makhluk Allah. Aya kiai aya kuari penting ieu diperingati Rasulna sumber keseluruhan atuh. Pak insya Allah corona lagi mabur kemana moal, amin gitu. Nu nyesa tinggal kolorna jeung nu dina jerona eta nu bahaya mah. Sia tah lamun nempel bisa barareuh beteng jelema ku saya teh. Nu bahaya mah corona nu eta nu kudu dimaskeran mah nu eta sebenarnya. Mantak lamun cenah ibu-ibu hayang jarang reuneuh, hayang embung reuneuh atuh gampang. Maskeran besi eta. Beres. Tapi si eta mah seukeut umatan ngan nerobos betres alabatana naon. Ulah cengan-cengir hadiah. Terus ya. Dicaritakeun hadirin wal hadirat, aya paman Kangjeng Rasul ngaranna Abul Uzza. Lamun ngomongkeun Abul Uzza santri rada kiku, masyarakat ge loba nu teu pati nyaho. Saha ngaran aslina? Abu Lahab. Mantap pemuda mun kenalan dua ngaran. Siapa nama asli? Ahmad, panggilan Joni. Di dola koing dola ta jendol. Waduh. Siapa nama? Freddy, panggilan Empred. Siapa nama? Saya Muhammad Romli. Opanira Ori tadi panggilannya Anton. Wah. Ting bapak-bapak ibu-ibu, eta Abul Uzza teh ngaranna Abu Lahab. Eta Abu Lahab paman Kangjeng Rasul pan bolonggotan kafir. Para hadirin, masya Allah, boga amat ngaranna Nyi Suwaibah. Amat teh teu aya ayeuna mah kapungkur mah aya, ayeuna mah tos teu aya jalmi nu teu acan merdeka. Eta amat atawa abdi. Eta Nyi Suwaibah diomongan ku Abu Lahab. Cek Abu Lahab, Suwaibah tuh kakak ipar aing kuari kereuneuh Nyi Siti Aminah. Wayahna ku dia pangjagakeun urus eta Nyi Aminah. Laju lamun engke ngajuru aing bejaan. Mohon Abah Lahab itu ngaran lagi karena dunungan ya karena Gusti. Nah begitu Siti Aminah ngalahirkan bebeja tak isuk-isuk Nyi Suwaibah ka Abu Lahab. Cek Suwaibah, Abu Lahab, oh Abu Lahab kabeh gitu mah ya. Aya naon cenah Suwaibah isuk-isuk mawa wuduk naon? Wah di Mekah mawa wuduk. Mantap orang Indonesia mah beda baji lamun umroh. Masya Allah dibere roti temempan. Komo ya orang lebih semak. Isuk-isuk lontong beak dalapan can nyatu be ngomong. Tekahar dibilang. Mantap orang mah barelek bah. Sebab naon isuk-isuk putur teh jeung kejo. Arroz yurisun nuas. Eta kejo ngawaris nundutan.
bohong menjelema aing menek dahareula memeh tahajud memeh baca Quran menek dahareula bohong. Begitu taman dibukakan Quran bismillahirrahmanirrahim seger keneh bismillah mah bismillahirrahmanirrahim wa ma liyana sabab lamun geus seubeuh beuteung dua alternatif akan muncul, satu sumut ngagedean hamuai nu kadua mata ngaletikan arus di sunnah urang Saudi mah gandum ari gandum teh nguatkeun kana badan nyegerkeun mata mantak orang ditu mah atuh jararang heres kos di urang di bagi tuh kuari jararang hees peuting ngomean HP bae tah Pak Bu eta nyi Suaibah teh Abah Lahab cenah nyi Aminah ngajuru hah eta Abu Lahab kot ngorejat harita keneh udang ngagurinjal bari ngomong ke Suaibah anak nabi kan tara laki Suaibah lamun bikang pancit zaman jahiliyah Bu hina awewe lamun lalaki aing atoh Masya Allah cek Suaibah Abah Lahab anak Aminah lalaki kuat jijing krakan jojogetan eta Abu Lahab saking atohna Rasul dilahirkan waduh cek Abu Lahab alo aing pasti gagah ku jelema pasti bakal dipuji bahkan bakal jadi raja sakolong dunia pasti karena alo aing nu anak Abdullah pasti bakal jadi orang gagah cek Abu Lahab. Masya Allah begitu hadirinul hadirat langsung Abu Lahab Suaibah kulantaran alo aing lahir lalaki maka detik ieu poe ieu ku aing dia diperdekakeun. Masya Allah ngamerdekakeun amat atawa abid teh lamun diuji itu meuli ontakna anu gesah dipake korban nilaina 70 juta pikir ku kabehan Abu Lahab kafir bolongkotan ketika Rasul lahir ke alam dunia poe eta Abu Lahab geus sedekah sababiah lahir Rasul ke alam dunia 70 juta nilai duit urang mun aya urang leuwih semak urang gajrog ngayakeun muludan beak 70 juta mohon maaf kakaraksa nilai jeung Abu Lahab can aya nanaonna urang malah coba beuh munuh aing cenah munuh dia kumaha atuh syariat ieu mah cenah munuh kakak oponiro wat munuh kakak cenah Abu Lahab 70 juta urang mah digotong ku kabehan 70 juta bari teu nyampe bari jeung pamarahnya teu mere eta nu kudu bedil manu eta tah kewal Abu Lahab 70 juta hadirinul hadirat. Masya Allah ku atoh-atohna maka kaimpikeun para hadirin sehingga dinadhamkeun ku kisyair idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu wa tabbat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daima yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada fama dhannu bil abdil ladzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida. Hartikeun ulah ibu-ibu santri mulai ditanya pasti teu bisana deh bahasa Arab eta Bu gati bahasa Arab mah bahasa Inggris mah orang manggil be gurunya 1 tahun lancar 2 tahun lancar bahasa Arab gati aya masdar aya fil madi aya fil mudhari aya fil amr aya isim zaman aya isim makan aya masdar taukid aya masdar mimi eta maknana lain deui satron lain deui sitron lain deui beda jabar beda mana
kismun bagian kosam sumpah kosmu gilir nu nyandung selain lain bahasa Arab mah. Bahasa Inggris 2 tahun panggil pula ge pinter bahasa Inggris mah hayo ini taruh dog anjing meja cer anjingna meja dog cer anjingna 2 mejana 2 dog dog cer dog anjing anjing pincang atau pedog anjing cicing ngejedog anjing naik kena balik atau balik dog kan kita kudu hese udah tenang. Good morning selamat pagi, good night selamat malam, goodbye selamat tinggal, gujubar selamat ngojay, gudai selamat ngopi. Ya pan kopi gudai bener tenang. Tuh emang saya mah bener kopi KB di ngomong. Rabbana Karim, masya Allah hadirin, masya Allah. Eta Abu Lahab kafir, watabbat yadahu fil jahimi mukhallada, bahkan dicap ku Allah Abu Lahab langgeng di neraka jahim. Tabbat yada Abi Lahabeu watab, gancang cerita pae Abu Lahab kaimpikeun ku Sayyidina Abbas paman Rasulullah kene. Sayyidina Abbas masuk Islam pan anu ngarencangan Rasul bade dibelah dadana ku malak Jibril eta Sayyidina Abbas jeung Sayyidina Hamzah. Rabbana Karim kaimpikeun ku Sayyidina Abbas hab Sayyidina Abbas aju kumaha cenah ieu dia di ditu ba aing mah bas di neraka disiksa ku Allah laju panas atuh meureun be geura ku neraka tiis atuh da kitab mah oge kituan eta mah kula bae ngomong tama ngancek eta Abu Lahab ata annahu yaumal itsnaini daima yukhaffafu anhu terkecuali cenah bas ieu aing tiap malam Senin jeung poe Senin ku Allah siksaana diringankeun. Aing kitu kunaon cenah? Hab lisururi bi Ahmada. Lantaran aing bunga bareto keur lahir Muhammad. Sampai ku aing diperdekakeun amat aing Suhaibah. Jadi siksa aing ku Allah diangkat tina tiap malam Senin jeung poe Senin. Masya Allah, kafir bohong kotan. Abu Lahab dicap ku Allah dina Quran langgeng di neraka jahim, bungah dilahirkeun Kangjeng Rasul diangkat ku Allah siksaanana tiap malam Senin jeung poe Senin. Faman dhannu bil abdil ladzi tula umrihi, kumaha atuh sangkanana mun hiji manusia panjang umurna masruron bi Ahmada, bungah ku dilahirkeun Kangjeng Rasul wa mata muwahhida bari jeung mautna nyandak iman Islam sanajan salatna belang ben doang urang leuwih sem. Masya Allah atuh komo kafir bae ge diringankeun komo urang yakin jeung pasti bakal menang syafaat Rasul dikasurgakeun amin. Makana lamun muludan nu gwalaleun ulah satik-satik jamaah ondang bere nyato kabehan sebab cek Imam Jalaluddin aya keterangan anak mun eta acara hayang disebut maulid thumma yumaddu lahum simatun yaqulunahu wa yansoripuna min ghairi ziyadatin ala dalik. Lamun ieu acara hayang bisa disebut muludan Ustaz Aep iya saya bulbetna ya engke bila mana acara beres ditutup ku doa jamaah kabeh kudu dibere nyatu cek Imam Jalaluddin ieu mah sebab teu bisa disebut muludan lamun bubar teu manggih kejo. Waduh akur dasar bobongkong kejo kabeh ibu teu kararieu. Waduh cek panitia kaji menen datu ka kabeh ribu amat geus teuing bapak-bapak jeung ibu-ibu teu kabagian ge mubaleg mah kudu. Waduh cenah lauk nage geus beak cenah ka haji mencit deui ge ditungguan Ustaz Aep. Di Sibarabe dibawa atana ge teu naon sebab kula mau mobil. Kamari kula undangan Abah Haji Juli, Abah Haji Eben, undangan ke daerah. Meureun ku atoh kula datang. Masyaallah begitu dahar mangga kiai cenah. Baka kokotok jago gede umuran 5 tahun teh.
ngamuliakeun aing atuh teh lihat aing atuh modern kiai gitu kan dia mah sampai jual tolong bibir pula ulah teh awas Ustaz aing eta kotok jago kat pahara atuh aing lihat itu lihat kacau kana uyah deui bae jeung sambal apa nira ieu panitia modern kiai budak ieu kula getian same usiihna teh ya cepat awas Ustaz modern kiai nu lain ngamuliakeun cek aing nyantai kira-kira mun endek eta merek kiai mah bakal nu leutik we sedang bisi kurang ieu mah kitu bisa lihat keneh gurame sedang tak gurame gitu aya eta cenah daging eta mah daging mah wajib gitu akur juri ku pomong kejo kabeh sih Rabbana Karim Abu Lahab hadirin diangkat ku Allah siksanana atuh komo urang masruron bi Ahmada wa mata muwahhida bari atuh dilahirkeun ka Kangjeng Rasul maot nyandak iman Islam insyaallah jaga bakal disyafaatan ku Rasulullah amin amin ya rabbal amin. Nah iyalah bapak-bapak ibu-ibu maka ku sabab sakitu alhamdulillah berkahna bulan maulid berkahna muludan nu aya di mana-mana bau masya Allah iya keur paranen tukang ojek sampai kepegat rantena ayo bulak balik bae ih Ustad Romli sampai keserak sawarana jengek-jengek ke nah ke salah mantap eta kori timlis eta Ustad Romli atimlisi eta manehna eta kamari ulang tahun oh haji nak haji ngucapkeun atuh kabihan kiai-kiai mabruk alpa mabruk atuh kula genyeun mabruk alpa midi alpa maret alpa tilok sekolah cekula terus ya ketika Rasulullah para hadirin begitu Isra Mi'raj Rasul tepangjeng zat Allah terseur sahur ditaras ku Allah Kangjeng Rasul ulah dimang-mangkeun deui cintana Rasul ka urang mah awah pimpinan sabada Rasul anu sangat cinta jeung perhatian ka umat minad dunya ilal akhirat teu dimang-mangkeun cinta Rasul mah ka umat Rabbana Karim Rasul ngadoa cek Gusti Allah Muhammad sal tuqa hayya Muhammad geura menta cek Allah hayang naon apakah sia hayang jabatan alim Gusti jabatan mah bikeun bae ka urang gajruk apa hayang dunia bikeun bae ka urang leuwih semak hayang naon gitu Muhammad kakasih kami cek Allah sok geura ngomong Gusti abdi mah hayang ge 3 perkara sanes jeung abdi Gusti jeung umat abdi nu bararodo Gusti coba eta Rasul dulu ngomong urang bae urang ai urang di tamu udang ku gararat ku palel cinta dia kada cinta lah ai ngomong dang heueuh oh jadi dia memang udan atuh merek ulah 50.000 anak incu minat dibawa ka nyokot berkat 24 aya teh alabatan garong nu kitu ngaranna Rabbana Karim Rasul nyuhunkeun ka Gusti Allah hayang naon kitu Muhammad 3 perkara bejakeun ulah euy bejakeun ulah nah ieu 3 perkara teh doana sok dibaca kurangna tahlil teman-teman santrina kudu bisa hadorot kudu bisa ngajarahkeun kudu bisa doa atuh loba-loba Rabbana atina bolak-balik 100 kali dan bodoh mah teh nyaon ieu nah gitu kubarisa mata ngadoa teh saya ulah dianggap enteng bener khotbah ulah dianggap enteng masyarakat main coba baik ke urang betul apa tidak mantap kesatuan kudu siap tak khotbah ayo mah khotbah ieu kunaon kitu dar tidak jarah atuh paragina naon deui aing mah nyatu atuh buku ulah ditanya ngajarahkeun siap segala siap oke okay? Santri dilawan gagabah bau tanah kerak hidup santri atau cuk samodar saja mantap disebutkan rumah santri salapia balai rombeng ih gagabah ih bales balai rombeng
balik natina awi ngaji na utawi barokah Syekh Nawawi bener nya balik natina ngaji na barokah Syekh Nawawi ya urang tenang jangan kecil hati tenaga bodoh boleh bukti nyoleh deh bekanyut lah ngadoa Rasul dia nyuwunkeun ka Gusti Allah hayang naon cenah Muhammad ngadoa Rasulullah Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana masih mengaledek lah ngenyaho Ustaz long dia tadi suara nang hiang-hiangnya kemarin aku kula diajak tuker Ustaz Romli cek kula ayo tuker kula nu jadi qori ente nu ceramah atuh ayo cek kula nan kaji bisa siap atau itu qori ya kuru gitu ngan lamun eta qori jadi penceramah moalena sabab penghormatannya dilakukan kemanehna hadirin hadirat muslimin muslimat rahimakumullah irah anggeus atau ceramah keburu subuh doang ulah nges kaji baik lu ceramah mah terus ya iya menghibur kolot Abah Haji ngasih aja kami rasa para rusing juga Abah Haji ya loba pandemi gua dia aduh ngasih ngehibur bae cenah urang dia mohon bah insyaallah aku ngehibur aku berkana bungana kang muludan kang jeung rok Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana weh sawaranya mirip lah eureuna mah cuman enak eureuna mah gitu wallahu alam bissawab wallahu alam bimuradih cekang jeung Rasul mugi Gusti ulah nyiksa ka abdi jeung ka umat abdi lamun umat abdi nyieun hiji kasalahan poho jeung teu dihaja jadi umat Rasul mah mun nyieun kasalahan poho jeung teu dihaja dihampura ku Allah contoh teu dihaja urang leuwih semah hees jam 10:30 hudang-hudang jam 5 sore hudangkeun Rabbana Karim tinggalin sholat kumaha tinggalin sholat dosa dosa tento lebah di jamah teu dosa naon sebabna hiji heesna meme asup waktu nu kadua teu aya nu ngahudangkeun ngan wajib kodo mah wajib ngan teu dosa ninggalkeunana mantak lamun nyurah ngaji sing bener deulekeun lapadna ieu ituna ulah song kemarangan main jebrot tah kumaha eta hadirat tuh nah sababna eta teu dosa lantaran heesna geus 10:30 memeh waktu asub dhahar tah kaheesan eueuh nu ngahudangkeun mantak urang leuwih semak lamun endung salat hees bae saumur-umur atuh modar ngaranna teu wajib salat tuh kumaha mun kieu trong dur lain kacai kala molor hudang jam 5 tinggalin salat dohor nu eta mah kudu dibanjur ku cai panas nya dosa nya wajib diqod ieu mantak wayahna saralat ibuna salat bapana salat ieu ku ari jelema loba nu lalaworakeun kana salat Rasul bade pupus wasiatna 3 cek Rasul as-salah an-nisa ummati pertama ummati nu kadua as-salah an-nisa bade pupus Rasul mikirkeun umat aing Rasul teu menta seueur ka umat alim dibales cintana Rasul menta hiji doang ka umat
Apa kata Rasulullah? Jangan kau permalukan aku di depan Allah Subhanahu wa taala. Ngan sakitu Kangjeng Rasul hayangna urang teh ulah ngisin-ngisin Rasul jaga di payunan Gusti Allah. Taya ummati as-salah salat mantak nu balener Bu Pak ieu loba jelema nu acak-acakan salat nage salat baji sailu-iluna takbir teu paruguh mantak urang heut ge diatur na pikih salat bikang jeung lalaki lain deui beda Bu nangtungna lain deui mun bikang rada rapet set lalaki carangkeun sajengkal setengah hasta maksimal 1 hasta kunaon kudu dicarangkeun sabab aya batu 2 eta mun kagencet senep udah gegabah ai hukum leuwih nyaho sok lalawora ih bener mah ih haram dadah doang salat bener Bu mun takbiratul ihram bae ge panalaki mah beda cenah ge ieu jempol kudu handapeun daun ceul gitu oh dulu ibu-ibu mah ulah mun laki mah ieu opat ramo sunah madep kiblat Allahu akbar gitu mun bika mah sad sok aya gunung diburi loba meong congkok aya bayawak segala aya lasun careuh patalaya bisa anu nyawar beda mantake ulah saieu-iluna tanyakeun ieu di dieu aya Ustaz Aep assalamualaikum Ustaz Aep waalaikumsalam aya naon teh odah atuh lain jangan nanya ka kasarman teh nyahueun cenah salaki kula laju kumaha atuh ieu salah pang benerkeun kasarman ge tulah ka dieu cenah kuari hageura dia praktekan gagah salat sok lalawora ih ulah kudu bener-bener betul apa tidak Allah ieu mah bikang salat pan lamun bar ieu banget urang dalekeun ka tempat sujud aqrabu ilal khusyuk ngadegkeutkeun kana kakhusyuan ulah sok culak cilok ieu mah ibu-ibu salat hareupeun kaca gede na lomari jubah jebe bege kiat kumaha geus eta ulah kitu itoh laju pemuda salat di pinggir jalan di dinya di Raja Semam pada tadi nan di Leuwih Semam dekat masjid dekat jalan eta masjidna Allahu akbar nenebi kang leumpang make celana pendek atuh bahatal dia cak doang cak itu iya salat munasabah cek Rasul salat cek Rasulullah bener loba jelema salat naik badak pemuda mun salat ngagagah dengekeun ulah sok dibiasakeun ku masyarakat jeung para pemuda salat make tangan pendek naon teu sakiai lain teu kurang adab kurang akhlak kurang sopan neuk nyang hareupan jelema kuat ngagagah aya neuk nyang hareupan Allah sadaek-daek benar atuh neuk ngariung onam teu masalah abah haji geus ka Mekah mun baju mah dangdan nu gagah khudhu zinatakum inda kulli masjid ay inda kulli iradatis shalah narika neuk urang salat ngagagah pakai jubah mun baju mah siar Islam kadeuleu jubah putih kan bagus waduh teu boga jubah pakai baju abah make udang-udang huluna di udang doang Sunan Kalideres lempang ka masjid gagah ieu mah neuk salat punten abah hajinya kala ke peci kuat kublok doang pelitando aduh make kaos cangklek teh ngabade getah cauan samping linting doang sebleker motor kilang ngeyon ya Allah waduh salat salat Allah nyala aya dia neuk salat anu usap belut sekurang nu benar salatna Allahu akbar ya neuk ngahormat bendera bage kuat kenceng urang kuat neuk ngahormat bendera aya neuk takbir kunaon eta urang lebah takbir kudu ngangkat leungeun cek menurut mazhab Syafi'i elatna ta'ziman lillah elatna eta nu mantap kudu Allahu akbar ta'ziman lillah ngagungkeun ka zat Allah ngelamun di Mekah mah loba Allahu akbar anu kieu bae cici di Mekah mah kumaha bae eta loba mazhab ieu Allahu akbar Allah Akbar sing bae Allah Akbar anu kieu ieu mah masih biasana madzhab Maliki anu kieu
gitu lain-lain mau hormat bener kuat gagah kepada kudu pacara sang sakemar putih orang keren mah mereka sahabat gigirenan itu ini kehormat bendera ayeuna salat Allah Bo, Pak, nggak ada masalah. Benar. Lamun ruku lempengkeun kudu doang papan. Ieu mah nyeri cangkeng henteu, rematik henteu. Ruku sadek Allah Akbar kieu. Doang bangkong hayang ngaliak bae ngoten kitu. Pan pihewaeun eta. Benar. Ieu loba. Aya pandongengna jelema. Aya pamajikan rajin salat, aya salakina tilok. Doang urang leuwih sebab pan aya nu kitu teh. Mau ali dia mau ayah insyaallah paling ge 100-200 lah gitu cek pemajikan ka atau coba si salat jak cenah mamah memeni sok ditanyakeun ilsin sok ditanyakeun baku tatang ai salaki dia cenah odah ka mana kitu eta cenah tuluy kadeuleuh-deuleuh anu aya napa salat ilsin mama ilsin waduh cek salakina aing lain ku teu hayang ieu salat dengekeun aing teu bisa ulun ngomong waduh atuh kali itu belajar ke Ustaz Aep aing izin mulai izin daripada digebuk malaikat jaga geus ieu mah kieu burung alam pokona mah kenalkan bae ka masjid ka ditu nu penting asal milu laju kumaha tuturkeun dengdengan ngas tuturkeun bae imam mah ku keheul meureun ha geus kadekan cenah pecina makaning pengaran lagi karak eta teh delu pan gede hulu ieu. Make peci pan ngengcle. Kieu bila ka masjidnya. Ulah dipoto aing nyakeun goreng. Allahu Akbar. Cek pamajikanna turutan dengdengan. Allahu atuh jawara ka hoti ya, Kak. Diburian imam pas-pasan. Batu kot dak saya tanu salat saramin horeng cenah Allahu Akbar jadi tanurutan ieu cek imam sak itu bangsat doang cenah kalau nyaingan aing tuh salat maghrib gak Bismillahirrahmanirrahim cek mana Bismillahirrahmanirrahim kata imam bangsat sah cenah ieu hayang geurana teh imam geurana ruku waladhdallin batin cakabean amin tapi menang terus diturutan imam hayang gegeraan kuat maca inna toina Allahu Akbar bari meletet imam kieu jawara orang waduh cek imam teu jadi tamara sieuna ieu pan make peci kieu mah dalu ieu raga ke itu kemudian imam waduh cek jawara lebah sujud ku yang disusud jenis nek nyokot aing izin biasa lebah sujud atau dia sepak ulah ya tujuan nyokot peci iya pan peci ngalepet itu gitu gatip digigit aing blok atuh ngahajar eta bujur imam enggak dia embat waduh jawara aing pasti aing diancam waduh ngoleset suku imam kadupak seetik jur imam luncat ayo siap udah gue jawara wah datang ke jalan manggil angkot mang di stop langsung naik angkot menehna cek jawara ge mang angkot udah tuh angkot ngarep cenah wat amprekan kak salat maghrib nyampe Karangkas Bitung mah itu cek supir angkot ayo bapaknya kemana teu nyaho aing gitu ya waduh datang ke Rangkas der bae capek pan ngap-ngapan ayo cek jawara nang angkot buri eureun tutupkeun tuh angkot itu tuh eureun diuk eta imam dia capek di tukang kopi teh kopi urusan ku mangke lah cek imam dia teu mau duit cek jawara teh kopi waduh cek imam modar aing ngasana ieu beres bekieu eta jawara nanya ke imam punten cenah imam iya bager cek jawara cek imam
lain nek nanya kami cina ieu nanya naon cina jawara ieu salat geus beres tacan ieu oh biasana geus kopi beres kabeh gitu cina ieu alhamdulillahirabbil alamin jawara beres sering ngopi jam 10 peuting tingkat pamajikan kuat nungguan datang ke gadruk jam 1 peuting Masya Allah Assalamualaikum cek salakina Waalaikumsalam dak salak aing memayu salat meureun pak penting amat kumaha teh salat lain ti bareto dia nitahna kumaha kitu kelar aing mah teu kawa aing loba ubur-uburana doang cenah angkot ieu ih aing tadi kan atau aing sampai karang kasagala kelar aing mah teh ih coba majikan aku ebeung aing nungguan itu bang ngopi doang itu kawawa aing di cenah pas eta astagfirullahaladzim salat make ngopi segala pot balap kana angkot akibat sanajan ieu dongeng lamun jalma bodoh mah loba kajadian bah abi pernah salat ngarene jeung aki-aki mau dibejakeun lamun bisa barayana urang dia ih barang segitu mainan kieu cemena fil alamina innaka hamidum pan gitu kudu nama imah aki-aki geus kolot umur 60 tahun cepaya nafil alamina innaka hajidul majid astagfirullahaladzim aing parak mangih salat hajidul majid di kababawa iya ya akibat bad rek tatahna sih kak salat sailu-iluna benar ulah awas ini bener salat nuben atuh pan kula sering dongeng teh mantak eta mun sama kudu bisa maca Quran kudu iya kudu itu bener tak atunya bah loba panjelema artina doang kula pernah ke Jawa Tengah ke Jawa Timur ke Gersik eta di Gersik begitu datang ke ditu tanya tak kaji kurdi tah di Jawa mah ulah macem-macem ulah sok cicing di budeun imam naon sebabna Masjid Agung seluruh di Jawa imamna katalar Quran nu diburi ngingetan begitu kula cek guru ceng ka Gresik ge kali itu jarah wayana 3 poe di Gersik di Sunan itu mohon bah udah itu kula kulin Madura segala ai barang datang di Gersik 3 poe kula salat bureun imam ai barang bureun ditanya kula sampean tahfidz tuh coba atuh enggak ai teu kata Al-Qur'an teh naon loh isu sampean kok di belakang imam ai gitu kumaha cek kula emang pripunjik Kang Mas menawi kula boten nuni oh gitu beungeus mantep kadina cek kula atuh teh nyaho oh Mas sampean tamu toh ji tamu pan urang Jawa kita lamun enggih kasar mun ji eta bak lemes mun urang terus Ahmad dalem mun urang Ahmad mohon baik kulan gitu dia bilang kita Ahmad dalem gitu mantap harus paham dong itu bahasa siapa bari meriku atau merokok kan itu atau cek ulama saya nggak tahfidz oh di sini ini kalau orang yang di belakang imam harus tahfidz Quran apa sebab imam takut lupa siapa yang ngasih tahu bener kadenya nama Masya Allah lamun imam pohon nah kumaha kula punten bah lamun bulan puasa sok naik cek abah di masalah jengkol menetawab menkulanya malam Jumat ji aya malam Jumat sujud tilawah tuh asjedah jeung hala atalal ingsan mohon bah atuh pan diburi ieu nu katalah surat asjedah ngan kula doang malam Jumat baji kula aya undangan mana jauh kula berkat hasem duit lemeh pan liar hulu aing imaman enggak biasa jedah atuh poho kula poho kumaha geus ge poho tatajafa junubuhum 'anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun eta kula poho jalieur jazaa'an bima kanu ya'malun ciri nak mun imam geus 3 kali maca pohoan kakara imam mun kudu kabejaan ieu aing hayang minta bantuan diburi anu katalar santri aing belet kabeh ngan nyatu malulu
abah kula jaga sekolah teu kata lareun dulur kula jeung kakak kula najis deh tanggal 28 poek atuh kula jazaa'an bima kanu ya'malun kan ngarandep cek kula Allahu akbar tanya hemeh tak katamat ai daripada eta coba bener teu tamat tak penting serahkeun ke dia kan Ustaz Aib Assalamualaikum Ustaz Aib Salam anak kula tak serahkeun pangdidikankeun pangilmuankeun supaya bisa maca Quran ngaranna si Mahmud contoh iya bener mohon kita insyaallah doakeun ku teh didoakeun mara duit ulah mara bae rokok propos 4 tahunan deh oh cenah teu mampu kiai atuh geus mau bae propos 2 bungkus mah izin tambahan sama kopi biskuit sakaleng supaya rada pantas kopi sakila gula sakila rada lebih enak mah beas nasa karung supaya pas susuna sablek kopina jeung ngatana jeung tehna 3 bungkus leuwih sedep mah duitna setengah atuh sedeng sakitu pan Ustaz Aib nah magahana ge aman Ustaz Aib menurut kieu ya ceng geura Haji Mahmud alif ba tajim menang 3 bulan anak orang torek ngaji di dinya pan jadi getakan ku kiai denger kalongan tanah atuh bener lamun teu bisa na kumaha imaman salat Jumat sabihis Allah akbar sanuqri'uka fala tansa illa ma syaa Allah imam poho sanukri aya barisan katilu balik langsung sanukri cek tetanggana kri kunan dia balik dia cenah geus teu hayang aing salat teh absen gitu ieu karek mangga aing si Husain GR teh tadi omong-omong cenah iya akibat eta akibat masyarakat eueuh nu malasan eta penjadah doang aya ka sanukri dia ulah ka balik kri can beres urusan dia ya badi mantak penting anak ibu tandan ulah cungan jeung teu puguh dia haram jadah doang terus nah sholat tuh bener sholatna minantuna kudu sok anak nageh kudu sok salakin neng kudu sok cek ibu-ibu kiai nah gitu teh kok ngejengek jangan kesurupan ulah mata kejar rengkel hararempak urang kitu kabeneran boga salaki tilokso salah teteh boga kanu kitu nusok sholat ngebuat degene makanya pulung minantu santri dong akhir bang santri mak usolli dagi lain dai lamun salat subuh usolli fardhu subhanya subuhnya duha bener cungar cengir nu tukang nama ai di tongtongan ngaji Abah Haji Juli Abah Haji Ebet ya kuare ku gararati ai nyolatkeun pabelesat nyolatkeun cenah kalemur anu kiaina macan lempang ti mana eta santri mah geus nulut ke ditu geus datang la ilaha illallah Muhammad Rasulullah balik nyolatkeun mangin ini keur batuk oh jaya calon hiji mal kebelasan hiji astagfirullahalazim la ilaha illallah batuk kopi cirian Allah jarang jadah doang salat-salatnya nu kadua Rasul eta nu katilu Rasul an-nisa awewe cek Rasul awewe bener sih awewe mah bu pak Masya Allah munasabah ibu pangloba-lobana umat Rasul nu ngesinaraka ibu-ibu ada yang ibu-ibu barang di deuleu ka surga lalaki ge hiji jajan kemana orang panghandapna teu kada lebih ibu salaki pemajikan asup ka neraka didikan nu jadi salak coba munasabah an-nisa bener bikang maka surga salengkah ka neraka salengkah sing kade loba teu karaksa dina head awas ibu-ibu hati-hati ieu kuari loba aliran anu kadang-kadang kumaha ngomongna perempuan suci boleh pegang Quran perempuan haid boleh pegang Quran di nanaona boleh di masjid kuring pernah ngahadiran akad Abah Haji di masjid mantap ulama cocok
mun akad di masjid loba ibu-ibu sunnah ya akad di masjid Kanjeng Rasul lalaki di teu karasa bu eta nyorang kuring hadiran barang geus 2 jam beres akad heuy pan katohoran urang salat di mana ih atuh kami mah teu keur salat cek ulah geus sabaraha jam diuk ti jam 10 geus teu karaksa kan eta nu hade makana ibu-ibu lamun endek di masjid kawin aya awewe hadirinnya teu naon tanya kudu aya satpaman ibu saya pula ibu panganten oh nya ari ieu teteh atuh kula tetehna ari ieu kula bibina oh punten bu nu mantak ditaros di dieu mah dijaga masjidna punten abi satpamna tak wari ibu head apa suci lamun cenah suci jangan pariksa dulu asana eta mah aing gedek daftar nu kitu mah eta asal nini ku aing singkirkeun ku bade itu coba ka parawan mah ya kada pariksa kitu mah cenah kitu pan awal tilok diraksa eta laju pan ibu-ibu lamun eta ibu head asar saat lamun geus 7 hari lamun nyokot kolakti geus jeung kaul sahbi aya 2 kaul dina head mah kaul lakti jeung kaul sahbi eta mah urusan ke terosna ka kasepon di bae ka bayi jajuli ka eta kumaha kaul lakti kumaha kaul sahbi paling gati eta dina head awewe sok tilok karaksa ibu asar suci kunaon teh tadi kodok ci ayo umeh gua apa masuk eta saatna keur dohor eta loba nu kabalinger munasabah salengkah ka surga salengkah ka neraka benar benar laju pan urang bah lamun nanya kieu teh ka pamajikan kula ku jengkelna cek kula sering nanya ka pamajikan keur head bah mi geus saat nek naon paname kokorobet bae ih atuh lain kitu aya geus saatna geura salat kitu pan maksud urang mah geura mandi geura wiridan geura maca Quran ieu mah mi geus saat umi nek naon kana ketilu poe kokorobet bae itu kaisi mana itu tapi kang model kieu bener sih munasabah bikang mah pantes bikang mah orang munasabah nafsu na salapan akalna hiji ai lalaki nafsu na hiji akal 9 sagagah gagana bikang moal mahi ka lalaki sanajan keumbeuy salaki teteh pinter akal mah teh ulah gegabah mana bener dala awe mah waduh nafsu na 9 je cek ibu-ibu ngomong naon kiai kiai sadaek-daek kita ngomong cenah bikang nafsuna salapan deh dalam bae cenah ai lalaki nafsuna hiji bikang 9 dalah tak nunggu kotok-kotok bikang na kotok jago tak kotok naon kan sia makana kotok dilumpatkeun atuh nu kokorobet teh saha jangan betilok cek ibu atuh emang nage nu teh lah kokorobet sok lalaki lalaki mah atuh motor Yamaha magerung be mimitina putaplek beungeus ngandeng ka motor Yamaha ya urang plek beungeus kan tapi bikin motor Honda ngake-ake tah orang jadah hewan gandeng Yamaha mau kan model kieu ge Yamaha Allah dah kotok jago meunang ngopok-ngopok na kotok-kotok bikang oh barang plak begeunang lah geus nya mah kotok kitu mah bae mah contoh ieu tapi bikang akalna hiji nafsuna 9 da lebih kang mah mun nawar encan gepeng be padagang can urut teu kahar teh bener ya bikang mah lalaki mah ban kieu urang otakna jernih urang hayang dal jadi kotok tinggal meuli teh eta goreng kotok pada duit sakereutna 20.000 Pak Haji bongkos 5 jahang geredahar beres bongkos 5 biji tuh duit 10.000 tah kejona 10.000 beres tapi bikang teh pada duit ada yang kotok 20.000 wah meni mahal ih anya laleme 20.000 tilu meureun ih coba da kana atuh teh tapi mun duit kunaon kitu sorangan kuat teu pasea coba encan gepeng macan piring eta nawan
Ai urang malah laki bah haji ringkes hayang dahar jering kotok bah seberapa duit 20.000 bongkos 5 mikir orang aing hengera dahar daripada ibu newak kotok aja beeng labuh segala ngepung kotok aja kudu manjit nyabutan buruna lieur amat irahanya tuna lalaki ringkes tereh tapi bikang can gepeng can eureun abdi kejadian muludan tahun kamari aya tukang boboko sekolah mang eta boboko berarti itu sedang 35.000 cenah Pak Haji geus kitu kan sekolah benar kurangan geus 30.000 bae hijina hamasan kula 100 jajan berkat para kiai gunaan horeng geus ngobrol aja pemajikan kula 25.000 atuh kula teh nyaho barang menang 30 poe kanungguan kula bae mangga dia kena teh cenah Bu Haji janji jeung Abah Haji cenah awah ngariung ka malingping wios neuk isa geus ditungguan bae cenah barang datang eta babakonan dibeli 100 biji sabaraha duit 30.000 nyanya wantang ai kitu ku mami enggak jang kami 25.000 eta ibu nyanya wantang tatanya henteu ai urang maringkes nah sebabna daripada ai kudu nuar awi aja katotok gua awi can aing anya mau bokok mana teu bisa jang dulik 30.000 ka aing beli 103 juta beres bener tak eta mah kuat gepeng batur ditawar lagi nama mang teu naon ija di bokok tapi eta nyiru 10 ka dieukeun la ilaha illallah ceuk padagangna bengek kami Bu Haji cuman leukeun teu kaharti ka bikang mah akalna hiji nafsuna sambil tapi lalaki akalna ye keuyeuh boleh disangka eta salah kita teh pinter teh beuni puna mah ieu deui mah teu terus saralat puluh minantu santri saralat santri mah amin mantap ceng kudu barisannya kudu rapi salatna ulah gegeran slow be salat teh tak atuh kebal teh ulah deui jepe hewan batur atau yang imaman kuat pohara surat waqiah dibaca kabeh benih ketik imam gitu ingat di Mekah teh jadi masalah di Mekah mah lautan iya nu ngamumna ge jutaan iba di Indonesia sok pipilueun nu ngamumna ge aki-aki mana dalapanan ya hajar ka waqiah nu kadua amma yatasaalun modar yang jeung mamum mending dikabiri imam model kieu macana atunya benar ayo sholat sorangan kuat gacang ayo lobana bismillahirrahmanirrahim ayo terus 2 menit deh eta contoh tadi teh lamun poho lamun teu dihaja diampura ku Allah ubah geus 45 menit le geus haja maya Pak ayo Ustaz Aepna nu mana kula poho deui Ustaz Aep awas tenang kumaha terus tak kumaha ulah terus kayak kumaha urusanna nang kayak terus tepuguh ya nu kadua poho contoh poho 2 poe deui ka lebaran ibu-ibu pasok nyeun kue biji katapang geus digeleng nek kudu sampai ka coklat jangan hitung daki biji katapang beres ngagoreng biji katapang poho ibu-ibu teh ibu-ibu biji katapang biasaan ku aing bisi jaiman dogna leuwih sugan teh cenah rada empuk biasaan tak ku ibu biji katapang beak 2 colobong poho ai torojol anakna cenah emak dong edan naonan ceng cenah dong edan atuh ieu emak puasa tahun depan di bulan puasa Masya Allah ceng emak pohona bener Masya Allah kumaha teh ibu-ibu teruskeun bae puasana teu batal teu naon bahkan teu wajib qada eta mah milik ngaranna mantak lamun urang dia embung puasa poho bae saumur-umur gitu irang dia mah teu ka pasar make tiung poho make baju poho make kutang poho make celana poho edan dia ngaranna gitu teu kudu puasa teu kudu qada teu kudu salat bebas Masya Allah 2 itu tadi
Nu kadua Rasul ngadoa Rabbana wala tahmil alaina isran kama hamaltahu ala alladzina min qablina. Gusti cek Rasulullah moga Gusti ulah nyiksa ka abdi jeung ka umat-umat abdi seperti Gusti nyiksa umat-umat nu baheula. Umat Nabi Daud teu salat sawaktu disapa ku Allah kunu qiradatan khasin. Jadi monyet. Apakah ada umat Rasulullah aya nu salatna Idul Fitri doang setahun sekali, aya anu maghrib doang isya henteu, aya maghrib henteu isya henteu subuh salat, aya nu dohor salat asar henteu maena belang bentong gitulah. Apakah jelema bae apa jadi monyet? Jelema bae sebab umat Rasul mah ummatun muznibatun wa rabbun ghafur. Aduh kata Pak Ustaz Ombi, umat Muhammad anu berdosa tobat memeh maut Allah lautan ham. Nah, ghafurun Allah teh ghafurur rahim, ghafurun ay liman taba, rahimun ay liman ata'a. Gusti Allah ngampura kajalma nu tobat. Gusti Allah ulas asih kajalma anu taat ka Gusti Allah. Tuh urang mah panikarunyaan bae ka Gusti Allah. Nu terakhir Rasul ngadoa nggak bisa mengesan hati lu mah Rabbana wala tuhammilna ma la taqata lana bih. Ugi Gusti ulah mere cobaan ka abdi inu katilu mah ye jeung ka umat-umat abdi. Lamun umat abdi bahan teu kuat narimana, jadi apapun cobaan yang Allah berikan ka umat Rasul menang doa Rasul moal aya teu kuat moal dibikeun ku Allah kabehan ge tetep coba anu nimpa ka awak urang ka masyarakat urang eta teh meunang doa Rasul. Para hadirin jeung saeujeng ulah Gusti ulah mere coba ka abdi jeung ka umat abdi mah leutik awakna aripis ka imanana tapi geuleudeh hutangna. Itu seriannya ngomongkeun hutang. Ya Allah Gusti ulah Gusti ulah mere coba ka abdi jeung ka umat abdi. Lamun abdi jeung umat bahan teu kuat nari mana ulah Gusti ulah dibere cobaan ka umat abdi bahan teu kuat nari mana mah ulah geus ulah ge ceramah teu kuat-kuat teuing mah atuh ulah diteruskeun ulah tadi ge ulah. Moga-moga berkah muludan urang teh Allah hiji dihampura dosa. Tetapkan iman Islam, panjangkan umur anu barokah, jaga di pekebat sing menang syafaat Rasulullah. Nu malah santren moga-moga ilmu urang sing manfaat. Laju ieu pasantren sing langgeng ila yaumil kiamah. Ustaz Aep moga-moga Allah sing dimanfaatkan ilmuna, sing istiqomah dina kahirupanana. Amin ya rabbal. Terakhir moga-moga di kiamat menang syafaat Rasulullah. Wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Sakitu nu kabiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.